nepangkeun nama abdi Repa Muhammad Gemelar ti kelas 12 IPS 3. Nah di dia abdi bade maca sajak dan Arkidam karya Ajib Rosidi. Panonna beureum si Kisaga leungeunna seukeut lancip gobang nipiasan badan paipah gedang Arkidam jante Arkidam dipangduan di kalangan ronggengan hiji jagoan Arkidam janten Arkidam tipeuting angkep ku mendung jante raja alam petang matak aji panarawangan manjing ka ilang saroting sinar diaruji besi pakede milang ku Ramona ngagisik hayang sidik jante mencrong mantri polisi di mantri tindakan Andika Lewabikang ngabokong inggal mata tibra Arkidam ditalikung leungeunna dua sorot matana ngantab seuneun samemeh bae beak poe kahiji jante minggat niti catya kaluar ti panjara samemeh cuntuk peuting kahiji antri puisi nyungsep di dasar waingungan penyawaan.